neng Helen eueuh mbe. Diisuk aing jeung dia duaan bae. Si Helen mah terek setia kan aing. Atuh dia ulah nyuman anjing. Saking keur para rusingna baturan. Ih, popolongan bae dia. Coba ka dia cicing sepeluk aing bae dia aing sedih aing keur sedih aing sedih. Kemana bae neng Helennya aing? Heeh. Di tadi aing nangguan jeung embe. Kalkeun ku embe mah setia kan aing. Tapi neng Helen setiana sama sakali kan aing. Ayeuna gengsi be gengsi ngangon embe jeung aing. Woi Len, kemana dia tetorolongan be? Dong gundu. Nang si dia haliu bae aing mah. Atuh coba ka dia baturan-baturan aing tang ngangon embe. Disuk aing duaan be jeung embe ieu baturan. Wadeng yang di baturan ku neng Helen ieu daek teu. Nah aja dua aing ngabaturan dia jeung embek kitu geurila aing ngadeungan ieu dak. Gegelisanan dia Helen. Tah ngabaturan ngangon embe ge, make oga. Ieu. Heeh aing mah geulis ieu, dia mah ngajak aing ngangon embe, ngajak mah shopping, ka mall, tabeuh aing mah karak daek dia mah. Geus ka dia losok loba omong, geus radio ka di baturan aing ngangon ieu. Degel dia ah. Enggeus ge eta embe na geureuh ka ditu ja aing mah bau. Embe, poeng talikeun dia, cenah neng ngadeuketan aing. Oke. Beres. Radio ka dia yo, baturan aing yo diuk yo. Neng Helen ka mana bae kitu? Saminggu ieu eueuh nong-nong si Randy. Jak kangen ieu si Randy mah ieu. Unggal poe jeung bebe coba bayangkeun duaan bae. Dia ulah ngangon embe bae jaga rila aing. Mangkana aing ngangon bebe ge kapaksa aing. Kapan dia hayang shopping jeung aing ka ditu ka mana ka mall. Ngahaja ngangon embe, lumayan menang duit urang jeung shopping. Biasa bae tah mungsa dia. Pugu aing garila kana embe, komo kana nu ngangonna. Gar geula jasya. Biasa bae teneng. Make mungsrat, tapi beda. Jelema nu geulis mungsrat ciduh mah. Rasana wow. Coba aing beli-beli kencai kek naon kek jah haus ieu ti koro aing. Kira aku derek nyicingkeun aing bae. Oke, kayak meuli minuman, tangguhan ti dieu nya. Moal kabeli meulina sakeudeng. Ya, Hih, aing teh eta amat cing meuli minuman ge. Nyaho ti koro aing geus haus ieu. Nangguan dia tadi ho. Heeh, iya. Warungna tutup tadi ku yang tadi buka bae kuncina. Bate. Dah, hayang minum ayo. Ya Allah, eta mah niku hiji meulina ari jeung dia mana? Terus ieu bae urang rejengan, aing boga duit 1.000. Panas aing mah duit 5.000 aing na kampek tadi tuh di leuweung. Kuang di dulu na kampek 1.000 doang. Aing isin aing tadi ka warung, nyokotam sabaraha 2 coba jeung urang hijewang. Di dulu duit 1.000 geus colok aing bae. Geus di bae. Dia boleh minumnya. Ih, teh romantis tah meureun kumaha sare jeung ka bogoh mah. Ieu. Iya, dia kayak bae. Ih, aing da mah kabita aing haus. Aing mah aneh kasih Helen. Kunaon? Sieta dadekanan amat bobogohan aja tukang ngangon embe. Bener dia. Bener. Bah. Woi, bikang juntra-juntre, karena raon dari yang ngadangir dina galengan. Tanya gitu dia si Helen bobogohan aja tukang ngangon embe. Nu bener dia. Coba kumaha ceritana. Ya, aing tadi ngadala tuh budak duaan keur di kebon. Nu bener dari Ria. Iya, eta congor. Geus ari kitu mah dari daek oga, mamana si Helen jadi kabogoh-bohongan aing. Amat aing. Teu bersyukur amat dari Ria. Sakieu aing panggantengna sajaga Cikupa. Di Cikupa masjid sampai ka Cipalande, sampai ka Babakan, sampai ka Pokaji. Pangkasepna eta aing. Kabeh masih nikeun aing eta bikang-bikangna. Tidak aku dari aku yang disewa sampai oga. Aku duaan. Heulah supaya aing ngabuktikeun ka Helen bahwa aing eta panglakuna sa Cikupa. Ayolah sakumaha dia bae. Geus hayo.
Lan aing maneh ka dia. Urang 2 minggu bobogohan. Tapi kunaon dia di deketan ku aing ngajauhan bae. Aneh, enon sih. Akhir ira aja dia. Nah mau. Uger tadi aing beli minuman jadi terima. Berarti cinta aing ku dia diterima meureun. Aing hari ketemu mau diinum kau aing utakeun deui lah. Jalan aing ganti-ganti topi coba ya jangan sebagai tak cawan yo. Mantan dia itu mah ho. Hei, pupulintiran bae dia dong Kang Singguru lu. Ngan kitu dia jelema ganteng mah kieu. Beh, jaheuh dia. Heulah aing mah. Dia bobogohan di tukang angon. Level dia turun drastis, Helen. Bajar ke nama aing putus jeung dia neuk ngajomblo. Beuh, loba nu ngarebutkeun aing mah sacikupa jagat raya ieu. Oh, jadi selama dia bobogohan jeung aing, dia geus PDKT jeung batur. Oh, gitu. Bagus. Sorry. I tak suka dengan you. You harus pergi dari I. You understand? You know? Wow. So Inggris dia ya mau. Bye. Gara-gara dia sih ngangon embe aing ledekan be ke mantan aing. Lah aing balik. Lan, na kemana? Aing minta maaf lan, woi. Aing bertinggal teh ku bikang aing ku si Helen, woi. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Tapi jangan lupa tekan tombol Subscribe. Cuan poho, loncengna pencet. Yeah.